Beresan sayang took dituluykeun beberes dapur beresna mantuan ayang sembeb gawe. Tapi keheula ieu teh lantaran naon jin horeamna teh wegah nanaon masih keneh ngadaplok dina tongong ke nya kedeung urang kumpulkeun heula ieu sugane aya jin anu bager anu daek barang gawe tuh nya ari geus jin horeamna mah geus eueuh mace langsung ning itu sagala dibabetkeun aya bantal aya simut pokona kabeh we ce. Atuh da ce sabenerna mah ieu teh wegahna naon sababna heueuh tiris ce yang nate ngagojod tapi digojodkeun teh kalau beki tiis ce ieu eta suku oge meuni bararaa leungeun meuni parareot siga nini ce banding ku tiris. Urang teh buru-buru beberes teh naon cing ce tadi teh cik siliki teh aduh meuni geunah cenah ai mama cenah meuni nyang kere kitu ai budak cenah ku aa nya jeung pagawean urang teh matakan buru-buru ce heueuh teu bisi papanyangan. Matakan burukeun we ce urang teh digaskeun we langsung diberesan heueuh kamarna ge geuning geus beres duanana teu lila cai digawean mangan sok kamimitian we sok mung geuningan ce sok mugen kos budak. Kamar di ce lamun bapana teh si Jia teh geuningan sok anteng heueuh da anteng-anteng oge geuningan ce sok neangan indung ning itu ku urang teh dieserkeun ngagidik di kadinya tuh ce ningali pantau muka teh meuni hayang bijil sing ciripit eta orok towa kabijil zi mama can beres nya nyimun. Beres kamar jeung tengah imah ce heueuh disapukeun ieu teh tuluy we ka dapur heueuh tingali ce di meja oge nya heueuh urang lap-lapan jaba loba sireum jaba loba urut kadaangan urut masak biasa we ning sing dalalah dir uprat apret kitu ka dieu geuninganan ce heueuh teu. Namun ti delapan teh ce wah sok teu geunah geuninganan cara repel jeung jabakeun sok ngonang sireum loba leuwih loba ce beres ngelap-ngelap meja kompor jeung hanapeun komporna ce ieu teh heueuh daya gerohan nya ge sauplit urang gerohan heula ce ieu teh. Seperti biasa we ce jeung si nyimun bari newo-newo wah kembay asal ulah mah cai we nyimun tuh geuninganan ce caina ge mending ngerelek lemet heueuh lemet-lemet oge cai ngocor mah nya di tanian teh meunang teu secara angkos saat geuna ce nanean naon da teu boga cai. Sabenerna mah ce teu kudu gede-gede asal ngerelek we kitu tah nya sapopoe ai ngerelek mah nya di tanian oge meunang cai teh jang nginum jang sagala rupa nyeuseuh gegero itu ieu heueuh teh ce. Beres gegero tadi ge ce si Jia teh efek teh midil ce ieu paingan urang teh ungas-ingus bau naon ieu teh da lain cik teh bau ti WC mah efek teh heueuh we si nyimun teh keur midil ce keur dijuru tah langsung we dimanian ku urang teh geus tuh ce tinggal si nyimun mah ari geus didangdanan teh tingali kalah arek joget kicau mania we tuh ieu teh ce ngajakan naon cing ngajakan ka kamar hayang nyot-nyot tapi hayang ngagoler di kamar nah ari si nyimun biasana ge sok nyot-nyot we bari diuk imah yang ka kamar ce heuda teu lila ce ngagidig deui geuninganan ka pagawean bapana. Dirasa geus sagala beres mah ce di imah teh rek mantuan we bapana gawe ngaguntingan samet-meteun sugan we kaburu parat ce heueuh nya eta jadi piduiteuna mah meuni laling has teu bertaheun di dan dompetna.